Salis. Cek. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Khususan ila hadrati Syekh Abdullah bin Husain Ba'alawi wa Sayyidi Syekh Muhammad Nawawi qaddasallahu sirrahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Hancana kitab Sulamut Taufik halaman 34 kantun wa arkanul khutbataini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa arkanul khutbataini. Sareng ari pirang-pirang rukunna khutbah dua. Hamdullahi eta muji ka Allah. Wassalatu sareng maca sholawat. Alan nabiyyi ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal wasiyatu sareng wasiat. Bittaqwa kalawan taqwa. Fihima dina itu khutbah dua. Wa ayatun sareng saayat. Atanapi ayat. Mafhumatun anu dipaham. Atawa mere paham. Itu ayat. Fi ihdahuma dina salah sahijina itu khutbah
khutbah dua wad du'a'u sareng ngaduakeun lil mu'minina ka pirang-pirang jalma mukmin pisaniyati dina khutbah kadua. Halaman sabaraha? 60 ya. 60 jajaran hiji 2 3 4 jajaran kalima. 60 jajaran kalima. Rukun khutbah kahijina. Aya. Nah. Rukun khutbah hijina maca alhamdulillahna dua maca sholawat Kanjeng Nabi Muhammadna katilu ngawasiatkeun kana takwa ka Pangeran obat kudu maca Qur'an salasa hiji khutbahan kalimana ngaduhakeun ka sakabeh nu mukminin dina khutbah panungtungan alus menta ka Pangeran. Heula. Bismillahirrahmanirrahim. Sabada kamari beres nyarioskeun syarat Jumat anu mana dina syarat Jumat teh aya khutbah dua. Ta ayeuna salajengna arkanul khutbataini rukun khutbah dua. Khutbah dua teh peda khutbahna aya sabaraha hiji? Aya dua dina jumaahan teh. Naon atuh nu kudu dipigawe nalika keur khutbah teh? Kitu maksudna. Sapertikeun kieu rukun salat. Eusina teh naon atuh nu kudu dipigawe dina keur salat teh? Tah, maka niat takbiratul ihram, maca Fatihah, tuluy deui ruku, i'tidal, sujud, diuk antara dua sujud nepi ka tungtungna teh maca salam. Tartib we terakhirnya. Ta ieu ge rukun khutbah dua. Naon anu kudu dipigawe nalika khutbah teh? Ieu khutbahna khutbah Jumat. Ta maka di dieu wa arkanul khutbataini khamsatun. Rukun khutbah dua teh nyaeta aya 5. Khamsatun 5. Ari opat naon tuh? Arba'atun sitatun magen genep. Rukun khutbah dua teh aya 5. Mana nu 5 teh? Hiji
Al awwalu hamdullahi nomor kahiji muji ka Allah. Dicontohan di dieu mah alhamdulillah. Tah berarti nu kudu dibaca nalika khutbah teh nu jadi rukun alhamdulillah. Naon sababna li subutihi anhu sallallahu alaihi wasallam fi khutbatil jum'ati. Sabab Kangjeng Nabi ku anjeun nyontoan dina nuju khutbah Jum'ah teh ngangge alhamdulillah, ngangge pujian ka Allah. 2. Wasani as-sholatu alan nabiyyi nomor kaduana maca sholawat ka Kangjeng Nabi. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sakitu lamun dilafadkeun mah. Naon sababna pangna maca sholawat kudu aya dina khutbah? Sabab li anna kulla ibadatin iftaqarat ila dzikrillah iftaqarat ila dzikri rasulillah. Sabab ngaran-ngaran ibadah anu dina eta ibadah teh disebut nami Allah tadi kan alhamdulillah aya Allah di dinya aya, maka eta ibadah teh mika butuh oge kana disebut ngaran Kangjeng Nabi. Sedengkeun anu biasa ka Allah muji, anu biasa ka Kangjeng Nabi maca sholawat. Makana alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bandinganana mah teu beda we sapertikeun azan. Azan ibadah sanes ibadah, di dinya aya nami Allah asyhadu alla ilaha illallah, maka di dinya oge aya nami Kangjeng Nabi mana asyhadu anna muhammadar rasulullah. Eta alasanana teh. 3. Wasalisu al wasiyatu bit taqwa nomor katilu wasiat ku taqwa ngagegerehanan kalawan taqwa sapertikeun lafaz naon ittaqullah sakitu nya teu kudu loba gitu asal cumpon rukun. Ngan pedah fal ihtiyatu dzikrul lafdil wasiyati ma'al lafdhi ta'ah. Pikeun ihtiyat ari ihtiyat teh jaga-jaga nyaritakeun lafad wasiat teh dibarengan jeung lafad taat. Sapertikeun kumaha? Usikum bitaqwallah wa taati. Tah sakitu. Usikum bitaqwallah wa taati. Berarti hubungkeun jeung nu luhur tadi. Alhamdulillah mun rek make lagamnya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Usikum bitaqwallah wa taati. Tah sakitu. Terus aya samaniteun eta? Aya samaniteun? Encan nya satengah menit ge duka. Tah usikum bitaqwallah wa taati. Wala budda minal ityani bil hamdi wassolati alal hasi ala taatihi wal man'i minal maksiyah. Atuh lamun rek ditambahannya ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ngan sanajan teu kitu ge cukup nya. Fihi ma dina khutbah 2 berarti ieu nu tilu naon nu tilu teh
muji ka Allah, maca sholawat ka Kangjeng Nabi jeung wasiat ku takwa. Ieu nu tilu teh aya dina khutbah kahiji oge aya dina khutbah kadua. Satuluina nomor kaopat ayatun mafhumatun atawa dina sapalih matan mamubhimatun. Sabada kieu teh alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah usikum bitaqwallah wa ta'atih sakitu. Tuluy maca ayat anu mana eta ayat teh bisa mere ngarti lamun dibaca teh eusina kaharti nya. Walau qasirotan sanajan ayatna teh pendek. Jika naon ayat pendek teh pokona masa ayat sanajan ayatna pendek tapi bisa mere ngarti. Contoh sapertikeun ayat mana nu pendek bari mere ngarti teh sapertikeun fasholli li rabbika wanhar. Berarti lamun disambungkeun jeung nu tadi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah usikum bitaqwallahi wa ta'atih. Tuluy a'udzu billahi minasyaitonir rajim fasholli li rabbika wanhar. Tah sakitu nya. Opat babari khutbah babari ya. Walau qasirotan tapi dengan syarat ayatna teh kudu mere ngarti. Maksud mere ngarti teh lain berarti nu ngupingkeunana ngarti nya. Tapi eta ayat lamun teh mah dihartian ditafsiran bakal kaharti. Henteu berarti urang nu ngupingkeunana kudu ngarti kana eta ayat. Kartos teh maksudna. Jika kieu we ibu-ibu ngupingkeun nu keur akad nikah make bahasa Arab ka kuping ku ibu-ibu teh qabiltu nikahaha linafsi bil mahril mazkuri halan. Ngarti teu kana hartina? Henteu. Tapi apal teu lamun aya qabiltu teh keur naon? Keur qabul nya keur kawin lah. Ngarti teu bahwa bahasa eta keur kawin? Tah maksud ngarti teh sapertikeun kitu nya. Henteu ari apal makana hartina ngan urang apal yen eta teh keur kumaha? Keur kitu. Atawa aya jalmi adzan nya atawa aya jalmi ngagorowok ulah wae disebut adzan di masjid. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Ari eta mah babari hartina ge naon? Allah anu agung nya. Asyhadu an la ilaha illallah atawa hayya 'alas shalah. Hega kuping ku urang teh. Cik kira-kira urang ngarti teu hartina hayya 'alas shalah? Anggap aya nu ngarti aya nu henteu. Pikeun nu teu ngarti teu apal urang mah hayya 'alas shalah teh atawa nya hayya 'alas shalah mah aya keneh nu ngarti. Urang nguping qad qomatis sholatu qad qomatis shalah. Ngarti teh urang hartina? Ngerti teh? Henteu. Apal teh urang lamun nguping nu kitu eta jalma keur naon? Keur qomat. Berarti urang ngarti keur qomat eta teh. Tah, ieu ge sami nya. Sanajan ayat Al-Qur'anna urang teu apal hartina, tapi ieu ayat lamun dibejer beaskeun mantak jadi kaharti, maka eta ayat teh cukup sanajan pondok. Kumaha cenah ieu mah nya pondok nya teu manta kaharti. Di dieu mah dicontohan dina surah memeh amayata saalun al-mursalat pamit lepat aya bahasa saayatna teh kieu summa nazar saayat eta teh nya. Naon eta mah hartina nya? Sanajan saayat eta mah teu jelas. Summa nazar tuluy ningali hartina teh tuluy ningali
Cik lamun abi nyebutkeun tuluy ningali. Cik kira-kira kaharti teh naon maksudna? Henteu, tah ayat anu kitu mah teu kenging diangge dina khutbah nya. Lamun ngan saayat summa nazar pala tujziu ngan pedah ieu maca saayat teh maca ayat Al-Qur'an teh pilih-pilih antara khutbah kahiji jeung khutbah kadua. Lamun tadi muji ka Allah maca sholawat jeung wasiat ku takwa mah dina khutbah kahiji jeung kadua ge kudu aya. Ari maca Al-Qur'an mah pilih-pilih naharek dina khutbah kahiji atawa dina khutbah kadua. Lamun dina khutbah kahiji maca berarti dina khutbah kadua teu maca moal kosi maca nya. Lamun dina khutbah kadua maca dina khutbah kahiji masing teu maca oge teu nanaon sabab dina salah sahijina. Ngan mana ieu nu leuwih utama? Lakinil aula antakuna fil khutbatil ula. Ngan kautamaanna mah ayat Al-Qur'an dibacana teh dina keur khutbah kahiji. Tah berarti utama nama ayat Al-Qur'an teh dibaca keur khutbah kahiji. Naon sababna? Litakuna fi muqabalatid du'a ilil mu'minina wal mu'minat pisaniyah. Sabab engke dina khutbah kadua mah aya ngaduakeun ka mukminin ya. Ieu kagambar teu? Khutbah kagambar teu? Tah jadi nya ada heset tara jumaahan oge tara lalajo anu jumaahan ya. Diungkul kartina. Tah jadi kan ari khutbah keur jumaahan teh dua sami jiga khutbah Idul Fitri Idul Adha sok aya calikan. Nya nangtung kahiji ngaranna khutbah kahiji, nangtung anu sabada diuk heula sakedeung eta ngaranna khutbah kadua. Lain cangkeul diuk teh tapi keur misahkeun khutbah kahiji jeung khutbah kadua atawa keur neangan hancah khutbah lain nya. Pangna diuk heula teh keur misahkeun yen di dinya teh khutbah teh aya sabaraha? Aya dua. Tah kitu gambaranna namanya. Jadi khutbah teh dua ya. Khutbah kahiji mah memeh diuk, khutbah kadua mah tas diuk. Tah. Naon nu kudu dibaca dina khutbah kahiji? Nyaeta nu tadi teh ya. Berarti aya sabaraha? Aya 4. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atih. Tuluy a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fasholli li rabbika wanhar. Beres khutbah kahiji nya. Beres khutbah kahiji. Tuluy weh ganti diuk heula sakedeung nya. Tah nangtung deui khutbah kadua. Akur deui nu tadi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Usikum bitaqwallahi wa ta'atih. Tah dina khutbah kadua mah langsung ngadua. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat atawa wal mu'minina wal mu'minat. Geus we beres khutbah teh nya eta teh. Sakitu nya. Anu jadi rukun dina khutbah. Cenah urang mah sok panjang, da bongan dia bukuna panjang ya. Da ari sabenerna mah khutbah mah cukup sakitu ge. Eta aya teh samaniteun dua khutbah. Aya teu? Kurang samet aya lah anggap khutbah teh samenit, khutbah samenit. Nah,
khutbah teh samenit beresnya. Cumpon rukun khutbah nya. Utama deui eta teh kitu nya. Nomor kali ngadoakeun ka mukminin, berarti ngadoa teh Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin. Tah cukup sakitu ge. Bahkan di dieu mah dicontohanana kudu pendek. Wa yakfi minhum mayaqum alaihil ismu walau rahimakumullah. Sanajan doana teh kieu unggul. Tadi sabak-sabak da alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'ati. Tuluy ngadoa rahimakumullah sakitu doana teh walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi khutbah kitu oge nya bahkan tos cumpon naonana tos cumpon rukunna nya. Cekap sakitu oge khutbah mah. Kira-kira lamun dipasihan khutbah sakitu urang pendengar husu moal. Kaburu keneh malaweung tawa eta dina jero samenit. Tah eta dina nalika migawe kana khutbah 2. Anapun rek dipanjangan nya mangga wae gitunya rek dijelaskeun nya mangga teu jadi nanaon. Nu penting urang sebagai mustami masih keneh ngupingkeun kana eta khutbah. Kira-kira moal tak dikarupingkeun mah daripada pimadarateun cekap canda poe rukun khutbah. Nah, ayeuna lamun idul naon lebaran aya nu khutbah samenit aya nu khutbah sajam kun teh aya di urang mah nya. Cik kira-kira urang milih nu samenit milih nu sajam samenit. Lamun aya nu khutbah sajam cik urang bakal fokus ngupingkeun moal sedengkeun khutbah teh kudu ka kuping. Engke dina syaratna aya dipayun saalit deui tah. Simpulkeun heula. Jadi khutbah teh hiji muji ka Allah, 2 maca sholawat ka Kangjeng Nabi, 3 wasiat ku taqwa, 4 maca kana ayat Al-Qur'an anu mere paham dina salah sahijina khutbah. Nomor 5 ngaduakeun ka mukminin plus mukminat dina khutbah ka 2. Lamun diperinci mah khutbah kahiji 4, khutbah kadua oge 4. Khutbah kahiji muji ka Allah, maca sholawat ka Kangjeng Nabi, wasiat ku taqwa jeung maca saayat tina Al-Qur'an. Khutbah kadua muji ka Allah, maca sholawat ka Kangjeng Nabi, wasiat ku taqwa jeung ngadoakeun ka mukminin mukminat. Jadi masing-masing 4 ewang. Ieu nu dicarioskeun dina ieu kitab Sulam At-Taufiq. Teraskeun kana syarat khutbah 2 ya. Aloga telah salit. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyurutuhuma sareng ari pirang-pirang syaratna khutbah 2. At-toharatu eta suci anil hadasaini tina hadas 2 wa anin najasati sareng suci tina najis fil badani anu aya dina badan
wal makani sareng aya dina tempat wal mahmuli sareng anu dibawa wasatrul aurati sareng nutupan aurat wal qiyamu sareng nangtung wal julusu sareng diu bainahuma di antara itu khutbah dua wal wilau sareng tuluy-tuluy bainahuma antarana itu khutbah dua wa bainahuma sareng antarana khutbah dua wa bainas sholati sareng antara salat Jumat wa ayyakuna sareng yen bukti itu khutbah dua teh bil arabiyati eta kalawan make bahasa Arab. Nah, teraskeun deui nazomna. Ari syarat khutbah duana ayanya. Nah, ari syarat khutbah duana nu khutbah kudu sucina tina hadas duana jeung tina najis badana jeung tina najis tempatna tina najis nu dibawana kadua tutup auratna katilu kudu nangtungna nangtung lamun kadugana mun teu kumaha imkana opat diuk antarana khutbah dua diheuleutana kalimatuloy-tuloyna antara khutbah duana tong kaheuleut kunu sejena ngobrol atawa cicingna genep ulah ngaheuleutan khutbah jeung salat Jumahan tujuh kudu dibasakeun basa Arab lebah rukun. Satuluyna nyaeta syarat khutbah dua. Lamun tadi mah rukun
Rukun mah berarti praktekna kudu naon wae anu dibaca nya. Ayeuna syaratna berarti syaratna mah ngecek sah jeung henteu sahna khutbah 2 sabada ayana rukun. Wa syurutuhuma ayil khutbataini sab'atu asya'a. Syarat khutbah 2 mah aya 7. Tadi mah aya sabaraha? 5, ayeuna mah aya 7. Naon wae cenah syarat anu kudu dicekel atawa aya dinu khutbah teh. Hiji, at-thaharatu anil hadasaini. Anu khutbahna alias si khatibnya. Khatib, ai khatib teh naon? Jalma anu khutbahnya. Sok aya nih di dieu baheula mah sok aya khatib. Tu aya di ditu tuh di anu lampu. Khatib, tah ari khatib teh jalma anu khutbah. Ari khutbah teh ceuk urang mah ngobrol gitu. Jalma anu ngobrol. Ngange bahasa Arab jalma anu khutbah. Tah gitu. Tah ieu keur khutbah ngarobrol gitu. Khutbah Jumat ya maksudna. Hiji, jalma nu khutbah teh kudu suci tina hadas 2. Suci tina hadas leutik jeung hadas gede. Berarti jalma anu khutbah kudu boga wudu, ulah boga adusaneun. Boga adusaneun kagoknya eueuh cai, tayamum rada teu bisa. Langsung we teu kenging nya. Piraku nya di urang mah lobada. Berarti kudu suci tina hadas leutik jeung hadas gede nya. Wa anin najasati jeung suci tina najis. Najis nu dina naon? Pil badani najis nu dina awak. Bisi dina awak aya najisannya. Da tukang ka kebon, tukang ka leuweung atawa ngingu hayam kapodolan ning hayam hiber kaluhur kana tak-tak teu karasa modal. Tah mantak memeh jumaahan teh aya kasunatan naon? Adus. Emot keneh? Bisa malam Salasa bahwa dina poe Jumaah teh aya kasunatan adus. Ari adus teh naon? Mandi adus teh nya. Adus teh mandi nya. Supaya naon? Supaya lamun aya najis dina awak kakumbah da geuning keur khutbah, keur anu khutbah kudu suci tina najis nu aya dina badan. Awakna kudu bersih nya. Atuh masing teu mandi ge dicek heula nya. Kumaha cenah ieu mah bau? Ah bae bau mah nya. Paling jadi obrolkeun kuno gigireun teu mantak batal ari bau mah ya. Ngan kabatur pika pusingeun ya. Naon deui nu kudu suci teh? Wal makani, tempat khutbah. Lamun di dieu mah tadi dieuna ya ulah aya tai cak-caknya. Kumaha lamun aya asal ulah ditincak we nya. Manta kudu ditingali heula. Kudu suci dina tempatna nya. Naon deui? Wal mahmuli jeung anu dibawa. Kan lamun khutbah teh nya kasunahanana mah nyekel naon? Tongkat iteuk. Bisi eueuh iteuk aya gagang sabu inyuk cokot heula sunnah eta teh nya. Di dieu mah eueuh iteukna ge nya. Tah, bisi eta dipodolan, eta kudu ditinggalian heula berarti nya. Atawa mun make sorbana panjang nya. Sorbana teh antel kana najis nya. Eta teh teu kenging nya. Beulit-beulit we sorban di dieu bisi naon? Bisi ka
podolan atawa kaantelan najis nya. Bisi napal pang nama. Naon we nu dibawanya? Nu dibawa teh tara mawana naon tapi nya paling ge naon? Sorban, kopiah, baju, duit kade tah. Si duit murah kana tai. Kibring-kibring langsung we poe teh kenging dicanaknya. Min saubin wa ghairihi nu dibawa terek anu dipake malbus sapertikeun pakaian atawa lian ti pakaian biasana sok ngangge sorban nya teh eta oge kedah suci nya sami hiji tak kudu suci nya tina hadas leutik hadas gede suci tina najis nu aya dina badan pakaian jeung anu dibawa termasuk tempat. 2. Wasaniha satrul aurati khutbah teh kudu tutup aurat. Ieu nu khutbahna nya lain nu ngupingkeunana. Nu khutbahna kudu tutup aurat. Maka ulah dihareup ieu kahalangan mimbar gagaro nepi ka luhur jadi calana contohna teh nya atawa disempak hungkul. Teu kenging eta teh nya piraku nya keur khutbah-khutbah wae nya kudu tutup aurat. Naon sababna pangna kudu tutup aurat? Binaan ala annaha badalun an rakaataini. Sabab ari khutbah 2 teh gaganti nya keur khotib gaganti pikeun salat anu 2 rakaat. Geuning di batur masuk aya naon muroki tenang tung heula al khutbatu maka nafiha rakaatain fa idza fa idza saya tatakalam pamain pakod lagu lamun sok aya nu make basa Sunda. Hadirin rahimakumullah di mana-mana khatib parantos naik kana mimbar umat teh kenging aya nu nyarios margi di mana-mana nyarios ibadah Jumat nalaga pamilaga teu aya pahala Jumat kumargi sakitu dangukeun oge regepkeun. Tah biasana muroki tenang tung heula nya. Tah nya. Sabab naon? Sabab gaganti tina 2 rakaat eta teh. Jadi kudu tutup aurat. Tuluy. Wasalisuha al-qiyamu nomor katiluna nu khutbah teh kudu nangtung. Osok di urang nangtung nu khutbah? Osok nya. Aya fihima tegasna madina khutbah kahiji jeung khutbah kadua. Ma'al kudrati alaihi pikeun jalma anu kaduga nangtungnya nangtung sote ari teu kaduga nangtung mah ulah teuing bari nangtung kajian teh jumaahan teu kuat nangtung nya. Tah nya naon sababna lil ittibai sabab karena turut kana pada melan Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi ge paminuju khutbah teh kedah naon osok nangtung. Kumaha lamun teu kaduga nangtung sing sireumeun atawa asam urat pa in ajaza anhu khotoba qaidan. Lamun teu kaduga nangtung maka pek khutbah bari diuk ya. Nyumput abelah dieu we gitu ya. Bari diuk khutbahna teh nya lamun teu kaduga nangtung. Kumaha cenapan dina khutbah teh aya diukan? Kumaha cara misahkeunana? Ari diuk kabeh mah naha pamisahna teh lamun nangtung kan kunaon ku diuk naha lamun anu khutbahna diuk jadi cinogo atawa rada murengkeun saeutik beres khutbah ka hiji tuluy murengkeun saeutik teu kieu deui. Tah kumaha cara diukna? Wa pasola bainahuma bisaktatin
pikeun misahkeun khutbah kahiji jeung khutbah kadua repeh we heula sakedeung. Tah jadi lain cinogo nya anu diuk mah tapi anger we kitu diuk ngan repeh heula sakedeung gitu nya. Eureun heula sakedeung atuh aya 5 detik mah gitu tah lamun teu kaduga nangtung. Warabiuha nomor kaopat aljulusu bainahuma kudu aya diuk antara khutbah kahiji jeung khutbah kadua. Jadi diuk teh lain berarti cangkel atawa neneangan tulisan khutbah. Diuk teh neangan tulisan khutbah bari nyumputnya lain. Diuk teh syarat khutbah. Diuk teh sebagai pemisah antara khutbah kahiji jeung khutbah kadua, lain nyumput neneangan tulisan khutbah tapi eta teh syaratnya aljulusu bainahuma. Kituna teh lil ittibai karena turut kada pada melan Kangjeng Nabi. Sakumaha ukuran diukna, naha diukna teh asal antel bujur, lamun eueuh kursi kumaha nya atawa sakumaha tadi dieu watuma nina tupihi wajibatun. Diukna teh saukuran tumaninah. Sakumaha saukuran tumaninah teh? Subhanallah. Bahkan dina sapalih kitab mah sunat keur khotib nalika nuju calik naon maca kulhu 3 kali ya. Qul huwallahu ahad. Nah gitu. Pikeun jamaah di dinya teh makom ijabah nya ngadua nah teh we antara khutbah kahiji jeung khutbah kadua teh ulah euleug ganeangan ka mana khotib gitu. Ulah nya ngadua di dinya teh ngan ngadoana dina hate. Kumaha lamun teh mah diuk namangan henteu tumanina kakarge antel cengkat deui ka luhur tah. Falau tarokaha lazimahul audu ilaihi mutmainnan. Ngan lamun diukna teh tibang antel tuluy nangtung deui gambaran dina korsina aya nu nyugak eta meureunnya naon nyiruan atawa naon anu nyugak heg nangtung deui maka ku diuk eta teh cukup sabab teu aya tumaninahan tapi kudu diuk deui sakira-kira aya tumaninah. Dina buku khutbah teh kan sok aya pas bagian diuk teh diuk heula sakedeung tah lamun khotibna teh apaleun mah dibaca jeung etana diuk heula sakedeung eta mah lain bacaeun nya tapi nita diuk nya lamun khutbahna maca gitu tah kan aya kejadian eta teh nya kabaca jeung panitah diukna diuk heula sakedeung piraku nya di zaman ayeuna mah tah kitu. Jadi diuk teh jadi syarat. Tuluy 5 2 menit deui. Wa khamisuha syarat khutbah nomor kalima teh nyaeta alwila'u bainahuma. Antara khutbah kahiji jeung khutbah kadua kudu tuluy-tuluy. Kumaha tuluy-tuluyna teh? Eta khutbah kahiji tuluy diuk heula sakedeung saukuran tumaninah tuluy nangtung deui khutbah kadua ulah diuk lila tenang we kakarage jam 12 diuk we lilanya nyekot HP muka WA jadi nangtung diuk nangtung deui langsung asup kana khutbah kadua. Sakumaha panglilana ieu panglilana diuk teh di dieu nya atawa anu mantak nyegah kana tuluy-tuluy teh bi alayatula paslun urpan
kumaha we cek kagaliban cik kagaliban lamun khotib diukna sakitu tuluy nangtung deui tuluy teu cek kagaliban tuluy cenah berarti tuluy dianggapna ngan lamun cek kagaliban lila teuing diukna berarti henteu tuluy di dieu mah dibere gambaran wadubito tuluhu biqadri raqataini bi akhaffi mumkinin panglilana eureun atawa istirahat antara khutbah kahiji jeung khutbah kadua teh maksimal aya 2 rakaateun salat bari salatna anu asal jadi bi akhaffi mumkin teh salat anu terehnya. Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim waladhdallin Allahu akbar nangtung deui bismillahirrahmanirrahim waladhdallin teu maca surah nya atahiyat kira-kira samenitnya beres. Taraweh wae nu sok make surah sabenit beres teh taraweh eta 2 rakaat sakitu we lah saukuran 2 rakaat taraweh atuh gancang namanya gampang nama tah sakitu panglilana tehnya. Kumaha lamun sakedeung eureuna nya teu nanaon pancik tadi oge diuk heula sakedeung tuluy dibejaan cek jamaahna teh eta mah ulah dibaca cek nu pangharepna teh dijawab deui ku khatib bongan wae diayakeun batal eta mah dongeng dukanya duka henteu nya meureun nya pantes henteu pantesnya. Fa inna qaso andali kalam yadur teu madarat lamun sakedeung mah. Wasadi suha nomor kagenep alwilau bainahuma wa baina sholati sabada beres khutbah kana salat ulah eureun bari anu lila langsung we paling ge nungguan naon wungkul nungguan komat wungkulnya seperti kenaon tungtungna teh ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Tanggeus nguping tasnaun teh lagam nu panjang teh anu tadi adan teh beres ya langsung enang tung qomat Allahu akbar tah imam langsung kana tempat salat imam tuluy ngamimitian salat jadi ulah kalah cicing heula taranya tuluy nomor 7 terakhir wasabi muha ayyakuna al khutbatani bil arabiyati kudu kabuktian 2 khutbah teh ngangge bahasa Arab anu jadi naonna tah anu jadi syaratna nya kumaha namun ditambahan ku bahasa Sunda mangga wae dengan catatan hiji kakuping ku jamaah nomor kadua bahasanana masih keneh pangeling-eling mau izohnya mangga bade ditambihan ku bahasa Sunda ge ngan utami mah ku bahasa Arab naon sababna sabab ku bahasa Arab mah jelas bakal kakuping sabab dibacana tariknya alhamdulillah tapi lamun geus asup kana Sunda tara hadirin rahimakumullah tapi sok jadi maesan hadirin rahimakumullah beki laun sora teh eta teh kemungkinan bisa-bisa henteu naon teu kakuping sedengkeun khutbah kudu kakuping ari masih keneh kakuping mah nya aman-aman wae gitunya bade ditambihan ku bahasa Indonesia ku bahasa naon wae asalkeun nu bahasa Arabna aya ditambihan ku bahasa sejen istilahna teh diterjemah atawa dijelaskeun asalkan mau idhoh salagi kakuping mangga nya teu jadi masalah dugi kakeun naon di tingkat desa mah utama mana anu bahasa Arab bungkul jeung anu disunahkeun sabenerna mah teu aya masalah duanana oge nya ngan mun Arab bungkul tereh mun disunaan lila jeung deui lamun bahasa Arab bungkul aman
aman tina naon tina teka kupingna da tarikeun Arabna mah lamun ditambahan Sunda mah dimungkinkeun aya anu henteu ka kuping sedengkeun khutbah kudu ka kuping makana lamun di Sundaan kudu tarik supaya naon supaya ka kuping tadi dia aya tanbihun ulah naon ulah teuing dicekcokkeun ya nu kitu mah soalna dua nana ge jadi dua nana sah gitu nu jelas khutbahna kudu ka kuping ta eta poinna mah sanajan ayeuna Arab bungkul ari teh ka kuping mah teu sah alus keneh di Sundaan tapi ka kuping ya. Palebah di jenama nu penting ka kuping gitu. Qala Ahmaduz Zahid wa Muhammad Ar-Romli waqtulifa fi ijabi umurin fil khutbati minha kaunul arkanil mustarati isma'uha bil arabiyah kudu ka kuping dieu mah keur nguatan anu tadi nya pala takunu ila bil arabiyah qot'an kudu aya bahasa Araban atawa kudu ku bahasa Arab kumaha yeuh lamun teh mah eueuh nu bisaeun bahasa Arab eueuh nu bisaeun maca maksudna nya lain ngarti kana bahasa Arab sakampung eueuh nu bisaeun maca Arab ya maka doraka sararea eta mah nya jeung wajib diajar bina-bina teuing nya tapi mungkin wae aya hiji lemur nu di lemur eta teh sama sakali teu bisa maca Arab da urang bisa teh pedah baheulana sok naon sok ngaji coba lamun ti keur leutikna tara ngaji kira-kira urang bisa moal wallahu alam nya bisa moal bisa-bisa tuluy wala jum'atalahum walau sami'ul khutbata walam yafhamu maknaha sohat kumaha cenakan lamun khutbah ngange bahasa Arab anu ngupingkeunana teu kabeh ngarti ayeuna we nya ibu-ibu aya nu khutbah bahasa Arab kira-kira ngarti teu lolobana mah teu ngarti walau sami'u al khutbata lamun teh mah jamaah teh nguping kana khutbah ngan walam yafhamu ngan teu ngarti naon ieu khatib teh nu diobrolkeun teh ngan pedah ka kuping maka sohat sah khutbah teh kitu nya jumaahanana sah da ceuk kamari oge dina syarat jumaah di pengker bahwa jamaah teu kudu ngarti kana eusi khutbah da ari khutbah mah rukun ya hayang ngarti mah ngaji we kitu nya ceuk kasarna nya ari alusna mah keur jumaahan nya jumaahan ibadah nya meunang ilmu tapi kararataanana lamun lila nya khutbahna sok kumaha tah aya nu nunutan lamun di kota mah ngoprek karpet we kieu nya bari ngutupluk eta teh tungtungna mah kalah jadi teu sah jumaahanana karunya nya wa minha niyatul khutbati wa niyatu fardiyatiha nu khutbah niat khutbah ya jeung niat farduna khutbah pangnana ge geus boga tujuan bahwa eta khatib teh rek naon rek khutbah wal asahilapuhu wa minha tartibu bainal arkani salasah bi ayakunal mabdu'u bihi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ieu mah kaihtilapan dina masalah khutbah tos teu dipermasalahkeun deui aya senter teu teu katingali di tukang aya lampunya salib deui wala yajibu atartibu bainal qiraati wa du'a wala bainahuma wa baina ghairihima ieu mah dina masalah susunanana khutbah rek maca Quran heula rek ngadua heula teu wajib kudu tartib teh ari di urang mah datos aya ieu naonna
buku na tinggal maca we, lamun rek Arabna wungkul baca Arabna wungkul, lamun rek jeung Sundana tinggal baca jeung Sundana, terus disadiakeun di dinya sadayana oge. Kantun milih eta mah. Nu penting targetna jumaahanana sah, khutbahna sah. Intaha paragan paslun disuruh ciltik tidak di pasal salajengna nyarioskeun syarat